hiji beteng teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma secuil mah masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok iceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peti Masya Allah lain puasa cara urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapetingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadina teh keur puasa mah teu aya segala rujak segala naon barang puasa di aya tuh bonteng suri beak beureun saton mah sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop punya anak dia keur puasa manteu Masya Allah barang puasa pohara jasa datang ke beak stok kopi susu beak datang ke susu pamajikan ada dipencetan punya beak pabrik susu di drop punya anak Masya Allah eta kan pindah urang mana deuk kumaha mukalamahna jeung Allah dia lain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar dipetinggi teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan Bismillahirrahmanirrahim Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa persiapan kanggo jadi pengganti Raja Firaun anu geus teu aya di permukaan dunia tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun Masya Allah Kanjeng Nabi Musa teu beres pikir Kanjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun didakwahan terus bae ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu cak Kanjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus meger kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaonna teu mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu
Jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui. Gitu nu mangeranan ka si buta. Mangeranan ka kayu kabatulah kaget. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah nabi. Kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi. Beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon. Berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat. Kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun. Aju bunganya Nabi bisa nyebrang. Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna. Ieu kan nyaho kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir. Sebagian geus aya di Mesir, sebagian deui masih di jalan keneh. Ieu nu di jalan anu neuleuh ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung. Endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, coba panggilkeun patung kami cara itu. Teu beres mikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah nu mantak dilanjutkan pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh. Kaum, eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk atuh teu boga. Boro-boro jang urusan urang bugunyana ge disungsepkeun ku urang nyungsep. Kunaon cak Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedang aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jak kadeuleu. Geus hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang. Aduh cak Kangjeng Nabi Musa jadi kabalik nya kieu. Ya. Wa anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Cak Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deuleu dengekeun yeuh. Hiji iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali fir'aun ti Fir'aun beserta kaumna nu sangat biadab. Kabiadabanana yasumunakum su'al azab. Nyiksa ka ranjeun. Nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan wah raja asyaddah. Teu inget maneh kana kasalametan eta. Pan maneh teh baheula teh dicaci, dimaki, dianiaya, disiksa ku Firaun teh teu karasa. Penyiksaan teh kaban masih kena terasa, di mata masih kena kadeuleu. Yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun. Lamun lahir lalaki kapan diharapkeun maneh dibunuh harita kena dicacag. Teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah. Wa yastayuna nisaakum, lamun lahir awewe pakman diantep ambalaya awewe. Lahir lalaki buluh cacag, lahir lalaki, lahir awewe antep. Berikut yang pemajikan maneh kapan diantep. Ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikeneh kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bala'um birabbikum adid. Apan dina pas salah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa, eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah. Nikmat urang disalametkeun baheula dicoba, eta teh kapan ti Gusti Allah ni rabbikum adzab. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh, sebagai mauizah, sebagai piwuru
lamun eta dijadikan sebagai piwurup inget maneh atuh watan tahuna amakultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buang ka walahaman kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan ka bita kucau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imah ge ngazam hayang itu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae ngaruh kesempatan bae nya buktina aya kesempatan madut sholawat ku jana tetep ditikal bae tetep ditilep bae kuari aya kiaina lamal didelekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan gagah jasa tangan besi siap nya mah dek adu jajaten siap caritaan geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah bae adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah tenang ketika orang balik atuh aing mah jeung Gusti Allah wayah dakwah wae aya kesempatan mah jeung lalugina mangga teh teuing adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut hai sia ku goblok-goblok deui aing kurang kumaha sia nurut atuh ka aing aing sakitu ngaji terus bae ka sia aing kurang kumaha wayahna atuh sia narurut ka aing ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh haju nyeri hate urang nyeri hate ieu cilaka urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun hai dulur ieu lebaran urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah ya urang mah atulah sakieu ayana urang narurut bae mata kunaon ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah NU ru'yat nya wayahna nya aya masyarakat teh nurut bendu dikunci sia ku aing masjid eta teh kos kitu teh nyeri hate atawa anu nyekel ru'yat sarua bae anu nyekel hisab dulur urang kumaha deui ahli hisab ya ieu mah hisab ge hitungan doang ja buktina mah ru'yat sia kudu nurut atuh ka aing ja sia ngaji di aing ku aing atuh di papatahan ku aing wayahna kudu nurut aju teu nurut nyeri hate capek tak kos kitu aju sasalaman ge dijauh bae lah teu kudu jasa teu nurut ka aing aduh sakumaha we beres malah mangga sih mah teu kudu datang ka aing sia mah ngan hareup doang ka aing ge sakumaha undur-undur sia mah hareup heueuh itu kan ngajebian ka aing geus kan itu lain kitu atuh jadi kiai mah kanyahoan tempat jero hatena loba kalajengkingan berarti tamat loba bilatungan lain kitu wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah nya ieu aya tim ru'yat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah di pemerintah aya kiai di ditu aya NU kurang kumaha dulur kabehan nya aya brak teu nurut atuh geus aya ikhlas teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya geus beres lu ngomong mah ngeunaheun coba buktiin tetangga keluarga itu nyaba-nyaba aja bong beda lebaran nanaonan eta kos gitu nanaonan jatuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinan sakumaha hese nyana yakin supaya kahisab atuh hese urang hisab ge deuk ka ru'yat atuh hese ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho
ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh tah mah rese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu mah leutik batur nyembah ka batu dikrekeun ku sia hese di surang mah dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ru'yat mah kieu lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae ulah ka hisab ya hisab tah mah kaulna ge dhaif ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar nu mentak aya ru'yat langsung aya ru'yat di jero kolambu mana bisa ru'yat di jero kolambu ya teh mah ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kudu mah dek milu bae cenah ka kiai ih ulah henteu dek milu bae kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mantak naon ji pan atuh kitu amat hese kayakinan tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek tungtuna bendu bae ka kiaina ge bendu moal aing moal sasalaman sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang ieu mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang aku ari moal nyaba aing mah ieu sanu rugi atuh sabodo ya Allah ya Rabbi haju nu hisab teu hayang sebabnya nama ru'yat teu hayang aing mah deuk naonan kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah tabah urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon haju digede-gede atuh disisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae disisieun nyana teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan teu puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naek ka kolbu ti kolbu naek kana ruh ti ruh naek kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh hese teh kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusan anak geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjieun ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula tita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa
Eta kan pibakalin pohara jasa kan. Masya Allah. Kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun. Begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail. Di dinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat ko jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna di dinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jaradi jukut berarti di dinya aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia ayam maul hayat cak jana. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman. Nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi. Atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata di anak sapi dibentukan anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup. Bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabehan ge indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi. Ya Allah, pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah. Urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kehebatanana? Ya anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti ane tina emas campur perak deuleu mengkilap nage luar biasa. Nah kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jerebas sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud. Ya Allah ya Rabbi
Kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadab. Kuari Musa Samir nyen anak sapi tina emas. Haju lamun digerokeun ku nyana, "Hai pedet, sini." Cak Musa Samiri, "Eta." Coba tambah. Coba tunggu. Coba nyilek, cilak. Coba depak. Nurut jasa nyana kapan anu nyeun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi, atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi. Mantak ulah kaget lamun di India ku ari sujud ke anak sapi. Sararujud aya ti ditu teh anak sapi teh horengan. Masyaallah karim. Da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar. Aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari kadarinya kabeh ibadahna. Pohara. Cak Kangjeng Nabi Musa sugan teh hajur deuk narurut janten. Teu biasa we. Pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat. Mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh. Lain wali-wali acan. Boro-boro wali solihin ge lain, ngan ngaran doang solihin. Lain, boro-boro wali solihin ge lain. Komo nabi. Mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui, diaromongkeun ku ustad, diaromongkeun ku jawara, ulah nyeri hate. Ragap dada atuh sapira aing. Nya aing mah ngariung lagi hayang berkat bae. Atuh wajar bae diomongkeun ku batur. Manya atuh nu lain wali di wali-wali. Tuh kiai anu mah wali, haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh, buku lain. Teu bisa kitu. Ieu cak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae. Masyarakat teh kos kitu. Kanjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae. Nah, ku ari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah. Musa anjeun teh dipanggil ku kaula tita menghadap bakal kapanggih mukalamah jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai. Ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulanan sian deuk mukalamah jeung aing mah. Naon Gusti syaratna? Hiji beuteung teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe. Ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah. Lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor. Jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting. Masya Allah. Lain puasa cara urang. Urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang. Nu tatadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep. Nu tatadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep. Kebe dikapeutingkeun. Anu tatadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali. Nu tatadina teh keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya. Tuh bonteng suri beak beureun saton mah. Sabulan puasa kopi. Pabrik kapal api di drop ku jana. Jakarta puasa manteu, masya Allah barang puasa pohara jasa. Datang ke beak stok kopi, susu beak datang ke susu pamajikan ada dipencetan punya. Beak pabrik susu di drop punya, masya Allah. Kita kan pindah orang mana? Dek kumaha mukalamahna jeung Allah. Jalain puasa kos gitu batu pindah dahar. Ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kanjeng Nabi Musa. Tah
sakit itu doang coba ge sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegula kan tuh ieu mah Masya Allah parahnya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos kitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kanjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peting seripit buka seripit peting teu sare beurang teh puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau Kangjeng Nabi Musa nyiwak maksudnya supaya ulah bau ka panggilan Allah beres nyiwak ditegor ku Gusti Allah Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kanjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu gara-gara nama Kanjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat teh ngelilingi Kanjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kanjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupanya seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kanjeng Nabi Musa muteran Kanjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kanjeng Nabi Musa cek Kanjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa oh cek Kanjeng Nabi Musa pohara orenganan puasa barang Kanjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kanjeng Nabi Musa hei malaikat di kamarana comeback parah orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah. Cek Kanjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah. Musa, tambah 10 poe deui. Kanjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kanjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina mentak pantas cak Kanjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba Haji pada nurut dan oh bisa utah didinya urang pan teu akur sih cak Kanjeng Nabi la khulu pepami shaim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amre ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik kaambe lah ku malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat
cak nu dayut je pan nyinggung aing sia. Teu senang nu dayut, goblok teh kiuci. San pugu aing mah dayut ge lain kurang dahar. Sebeudad nya eta pugu maksudna kayak gitu. Aya dayut loba dahar, aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang, aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana, aya deui gegeplak di dahar deui. Terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae. Naon bedana jeung orang koros eta jelema? Lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros. Cek nu di luar sial ka aing. Atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah. Atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa, masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona. Baso asup, somai asup. Kolot asup, naon deui ayo coba. Beuh budak. Naon deui kunya hayo geura. Sagala rupa diasup-asupeun. Atuh naon bedana jeung ore koros? Eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah. Sama nih ye. Sarua jeung ore koros, eri ore koros ge. Masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing. Emeng gregetan jasa emeng. Emeng. Nyana nyumpang, goblok teh jelema, sial teh jelema. Emang kunaon? Dahar ka tulang-tulangna di dahar. Cak meng goblok, jang aing acan. Mantap ku ayana. Dahar sasakeun jak meng atuh. Mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeg. Masyaallah. Lu tak cekolot bae lah di imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah, sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah. Sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama. Ka daging teu beukieun cucurut mah. Beukinangan sakadar ka tulang doang. Ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong, eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut, cak cucurut teh ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti, tingkatkeun rezekina Gusti, lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti, paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut. Doa jelema geus teu malah lanjur, ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu. Ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebatnya sak mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok debayan cucurut mah ngadoakeun urang. Mun beurit paehan sebab ngarusak beurit mah. Beurit paehan. Emeng eta binatang nu suci. Lamun urang deuk dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae. Ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae. Emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa. Siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia. Mere cara eta teh keur ngadoakeun. Deuleukeun ge dina kitab coba dengan hikmat kieu bae ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng. Mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punyana tah. Ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese. Urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese. Tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang. Urang malik kesel deui. Atuh heuh meng mah kos kitu. Dipicen ku urang 5 kabeh datang 10. Bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui.
sebab naon didinya lah aya makanannya na ngadoakeun dua hiji emeng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh berit pehan mun berit ulah tapi berit nying mah pehan bae berit teh dua jadi wal berit yang kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerihi hiji berit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah paehan bener ieu mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon gara-garana endek nyita kitab sebab percetakan kitab harita dua Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh keneh cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian ku kumaha ieu deuk aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikin tah ka hadamna ya pakai jubah aing ya pakai geus ngomong datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa masyaallah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai waktu diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi menyempot kiai di tukanginana seri bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon nya lagi empot-empotan ngene Syekh Nawawi ya jadi kos ieu teh cek teh ieu saja bae lanan embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng wow eleh roda Vespa mah. Jubah dua lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai baheula. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae bahtul masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nyana nyeleuk terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nya ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh kalau zaman asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan ku ari mah dipake ilmu eueuhan
Cara aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi koskiah tuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan biasa dieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh kan di masjid, contoh. Kan di masjid. Haram kapiting, halal rajungan. Ngan contona kos kumaha. Eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya disokot dikelek. Set, nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting kos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set, ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Syekh Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama ulun bisa ngomong. Si Holil pun bisa nama cenah kana tah. Dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing teh jadi nya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa, ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek. Rambutan. Iki. Ya Allah, ya Rabbi kabeh kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek ya datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana Iwal ti Pandeglang daerah Kula. Naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung. Kadu iya tiru mingkang cekna ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar we ge moal getihan bisa. Bisa tambah lain kudu kos kitu teh mah. Kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah dah. Ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. 30 poe nyiwak. Malaikat kabur. Setelah ditambahan dari 10 poin malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah. Jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah kaluar ti kitab Taurat. Kos urang kuari ulah keluar di kitab Al-Quranul Karim. Ketika orang keluar di Al-Quranul Karim, kuari mah moal nanaon? Deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim, rasakeun engke di akhirat. Rasakeun ke di akhirat. Kuari mah oke bae. Iya bae. Tapi engke di akhirat kumaha? Masya Allah Karim. Nah, iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe.
30 peting teh maksudna nu kallimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain dari rarasaan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bara rauh pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susur maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa masyaallah madak kita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres saur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh ieu horeng Lailatul Qadar ieu cek kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyieun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakan asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlik karung goni ya kerjasian datang ke tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal menang Lailatul Qadar tah puasa sah-sah bae tah betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha
lain la ilaha illallah norekat dek jalur khusus berarti temenang leuwih ti pamaksudan. Ieu teh maksudna dengan salat. Berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge. Tanagana kudu aya ti dahar. Nah, daharna ukuran jang salat sabaraha? Huap. Cukup eta teh 5 huap. Gagendap huapna geus doraka. Je, bakumaha gitu. Pamajikan ku ari ieu, urang teu hayang ka pamajikan, haram lamun kawin. Lamun urang can usul haram kawinna. Bertentangan jeung syariat. Henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk dek ka Allah. Ketika jara geus usul dek opat ge masalah. Memena sebab ieu mah jadi hal. Pan cara bertentangan atuh jeung syariat, ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh. Ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrobu 100.000 ketika dek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge, Kangjeng Nabi Musa. Iya 40 peuting. Berarti kan eta keluar ti syariat. Kangjeng Nabi urang naik ka gunung, apakah dahar? Henteu. Mawa roti hiji. Mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan, teh mah nya roti hiji sabulan. Sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge, leg. Urang keneh dak euy. Aya keneh roti, aya keneh dak. Tah ieu hiji deui ye, dilegeg deui, leg. Aya keneh dak. Atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae. Deka Allah apa lain? Deka Allah make aturan. Masya Allah make aturan khusus. Tadi mah syariat secara umum. Ieu mah torekat secara khusus. Sebab dek menempuh hakikat. Atuh lain deui. Pakaianana lain deui, ketika can usul mah dahar lain deui, sare lain deui, teu meunang we. Ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang. Ketika tunduh keur gaji ge hees bae. Tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek. Beda jalurna itu masyaallah. Nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat. Musa sia teh nabi aing, sia teh rasul aing, ketika deuk ka aing puasa heula. Cacak Nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula. Ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula? Beteung sia beresan heula. Bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah. Boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing. Baueun. Dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut, dua poe ngising hitut, ngising hitut, ngising hitut. Berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwat tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamna bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe. Ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Make syarat puasa heula. Jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar. Syarat puasa heula, puasana puasa khusus. Kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar. Intip ku sia di Gunung Karang. Datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri, paling kapanggih jeung tukang sao sia. Pindah kuari ka Banten, komo di Banten mambal aya tukang sao malulu. Yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain. Ja loba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja. Brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina. Anu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon? Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebabnya nama manggihan.
terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran nih mah. Beneran nih mah. Nyana bangun bungaheun jasa. Gugula ditanya, "Sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar?" Di mana? Di Puri. Sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri. Jam sabaraha? Tadi jam 5. Boloon mah budak. Kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar. Aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana. Maksudnya sia eta mah heran cenah kiai heran ngagenyai. Oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ge ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai. Goblok teh jelema. Beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain. Malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal. Mulai bejakeun ku aing mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beuteung. Bersihan kolbu, geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li akhi Harun. Kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asi ku muafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah baik korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kanyana ku ngakuran mah ge tak eta teh geus akur pemerintah henteu ngayakeun gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu malik sia mah teu nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah kicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu
Digejeburkeun ka neraka jahanam. Mantap amit-amit aing mah jadi mui. Kiai kos urang mah kos kieu tah, di MUI henteu, di NU henteu, di Muhammadiyah henteu, swacablakna ngomong sabodot teh. Menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing tah maji. Hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah, ngadawahan kiai-kiai, ngadawahan ustad-ustad, ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja. Ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah. Kayak itu jadi nu bodoh ngaji mah. Tuh. Maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan. Ketika aya pamarentah salah tegor, mentak kulama negorna melalui ngaji. Lamun ceramah melalui ceramah. Eta ge bentuk teguran. Abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil. Uce! Maju sia! Aduh, aing. Waduh. Tinggal kaji pendek be ayo sia. Emangnya mah kitu bae ka aing mah. Ya itu tenang bae. Sabaraha tahun sia hirup di alam dunia. Ieu aya tulisanna ieu, Pak. Malaikat teh. Naon gawe sia? Ngaji. Sia di pamarihantaan sa Jokowi. Aju gubernur sia sa Nenggelis. Ganti ku atuh aktor. Bupati sia Zaki. Camat sia nggak dibejakeun gua ngaranna orang Cilongok. Lurah sia dibejakeun. Tak. Waktu sia hirup di dinya pamarentah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan. Henteu. Asia sicing bae tanyakeun ka tongtrong. Ulah poe minggu nongkrong dong. Maksudna deuk ngabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngabrantas eta. Pamarentah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean we. Koran aya, televisi aya, jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho. Ya teu dibere, bere ge saeutik. Aju siap pernah negor? Pernah. Ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula. Coba dipasang CD-na aya ke CD di itu. Bang eueuh CD engke di itu. Aya. Bener. Cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun. Mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah. Eta bentuk dakwah. Eta negor-negor acan atuh kumaha? Tuh, tanu di MUI cicing bae, di NU cicing bae, awas. Di Muhammadiyah cicing bae, awas. Kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI, bangun bebeneran bangun. Wallah alam bener jeung teu nama, bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya jeung teu nama. Ngan suara Al-Qur'an didengungkeun, mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an? Aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah, dijadikeunlah mata pelajaran, kemudian dijadikeun kitu ujian. Kuari kapan dikritik ke pemerintah? Teu masalah tah urusan nyana tah mah. Di Banten asana satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu. Di mana cenah ki Banten aing teh nyaho. Bukan kos gitu bae tah. Eta kan kritik kurang dek ngedirikeun secara praktis. Pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim, negara Pancasila, demokrasi. Ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis, sakadar ngabahas kos kitu Al-Qur'an. Ge ieu mah jang nyanakeun keneh, ja pemerintah ge agama nama Islam. Bupati mau ditanya agama mana? Weh, sama suruh saya turun Habib. Ya tuh Nenggelis ge Islam saya. Wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta. Eta ku poloan urang Pandeglang. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulama ngan sakadar caritakeun doa. Buat ting di dia gak mau nasi neng, gue lagi milih. Iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek, orang tinggal bersihan bagi hasil jasa.
kurang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katuh cakatin naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katuh nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wa qala Musa li akhi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat mah iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat na ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab